Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian kasalapan. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Serta can dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Benar ari dieu teh angkadinya nama ngan soal dadasar eta teu mungguh di nu geus kolot atawa nu masih ngora keneh ngan kami mah menta pandangan ti bebeso teh kahiji bebe teh geus kolot aya paribasana legok tapak genteng kadek kaduana dumeh kami kerepoekeun lantaran rumasa kajurung ku nafsu juragan ganda nyambut omongan bi amah janten rupina maksa juragan teh supados caina herang laukna beunang manawi tah kitu bibi ibu solihat ngadadak kurejag cek emutan bibi mah juragan upami hoyong caina herang laukna beunang mah teu aya deui akalna mung ulah dipaparin kekerasan we nenengna margi jalan kekerasan eta aya saena aya abona saena supados aya perhatosan kalayan aya kasieun dupi abona bilih kaduhung akhirna sakinten upami teu matak reksa kana salirana narajang upami reksak sumawonten cacad panginten saha nu baris nyangga rugalna tangtos salira juragan keneh anu mawi satia-satiasa mah diakalan ku jalan nemes sareng leuleuy we juragan bibi mah tiasa nyanggam kitu sateh wireh kahiji aya pamundut ti salira juragan supados aya bongbolongan ti bibi atuh kaduana bilih janten baluas katuang putra sarengna deui kaemutna ku bibi mah nu mawi neneng tiasa norak kana kapala juragan teh rupina kagungan angkenan wireh anom keneh nu hartosna hoyong kagungan pilihan ku anjeun leresan eta mah ku bibi oge karaos agan margi sateu acana sepuh teh anom heula Bi amah nutup omonganana bari ditungtungan ku seuri ngahehe sedang dununganana mah sajeroning bi amah norostos ngomong teh duanana oge teu kecet-kecet ukur ting karicep bangun anu harendeg dumeh tas ngalakukeun tindakan kanu jadi anak najan ibu solihat aya keneh dicaritaeun oge kulantaran ngadenge sora jam kadenge genap kali atuh teu kungsi pok rasana asa kapegat ku waktu nincak manjing magrib nu akhirna ting kojengkang kaluar ti papiliun kitu deui bi amah tuluy ngaleos kebat ka tukang tik tak tik tak tik tak sora jam nu gantung dina tembokan di sadah teureureuh teu aya bedana lir denyutan jajantung anu ngobahkeun turun naikna dada Nyi Mojang nu harita keur cungkelik diuk sisi ranjang teu beda ti araca tayalian Neng Julaiha gawena keur ngumbar lamunan sakapeung aya jorojoy rek nurutkeun kahayangna nu jadi kolot sakapeung ras deui kaden Ramlan jajaka pujaeun ati nu kasep turobela kitu gawena batin Neng Julaiha nepi ka beungeut pucet panon carindul nu ari balas neureuyan kasedih jo
Gerokna Ibu Solihat ngaledak menilai bari sirah nonghol tilawang nempo ka kamar. Sedeng nu di gerona komo mun tarik cacak laun oge meni ngorejat ruasna lain dikira. Atuh ret bae Neng Julaiha ngareret bari panon rada cileuyeut siga nu tunduh. Bade naon mi? Neng Julaiha nanya sorana meni peura. Teker sare juju teh Ibu Solihat pura-pura padahal geus nyaho ieu Neng Julaiha keur cunggelik. Henteu mi. Kadieu atuh ari teu sare mah ami aya perlu. Ibu Solihat bari ngaleos deui gek diuk dina kursi kitu deui Neng Julaiha nuturkeun. Juk ieu nya nu matak ami nyalukan teh rek aya picaritaeun. Tapi kitu oge najan ami kasebutna geus kolot. Mungguh dina kasalahan mah kudu bae aya. Malah tadi ami geus nyieun kekerasan ka Juju. Ku kituna muga ngahampura. Rumasa ami jeung apih kajurung ku nafsu. Malum ari kolot mah sok loba kapusing. Sawangsulna abdi mi rumaos midamel jaheut manah ka ami rawuh ka apih. Malih nu sakedahna abdi ngamumule kanu janten sepuh. Margi ti alit tugis ka sagede kieu estu kasesahan ami sareng apih. Sakedahna abdi tos malik ngurus ka sepuh. Anu mawi sakali deui abdi nedadi hapunten. Pokna Neng Julaiha meni ngagalindang atuh blang wae. Hate Ibu Solihat ngadadak bunga. Syukur ju geus aya pikiran kitu mah. Pikeun batin ami bungahna lain memeeusan. Netelakeun Juju teh nya-nya mikanyaah kanu jadi kolot. Entong boro jeung sokna cacak ku omongan oge ka bunga hate ami. Eueuh babandinganana. Sabalikna nu jadi kolot ka anak leuwih-leuwih mikanyaahna. Tah ayeuna ami rek nanya sakali deui ka Juju. Lamun teh mah nya-nya hidep nyaah ka kolot minta perjawaban nu merenah tur matak ngeunah kana hate. Kumaha pikiran hidep kaden somad teh? Amih mah kacida bungahna mun hidep daek ka manehna. Lantaran geus katingali penghargaanana kanu jadi kolot. Jabati kitu katingali dina soal kabudayaanana. Anu pasti hiji bakal pinanggih jeung kasenangan. Keur kolot mah najan teu dibere oge tetep milu bunga. Cik amih menta kaputusan ti hidap. Cuk Ibu Solihat nutup carita anak bari netep sari dedeh kanu jadi anak. Duh mi kan tenan mungguh karaosna mah kana emutan abdi unggalan ti amih teh asa nyerap. Saur cohagna sumeleket kana hate sumarambah kana bayah gumantung dina jajantung kalayan ditampi lahir batin. Mung bae abdi teh ngaraos abot. Abot kusaha abot teh geulis. Ibu Solihat ngaleuleuyan. Moal bendu kinten-kintena upami ku abdi diwartoskeun. Neng Julaiha ngareret di barungku hate rada ngageter. Teu aya bayana ami rek ambek. Sabalikna lamun teu diwakcakeun nu matak pok geura nyerangkeun. Abotna teh abdi mah ku Kang Ramlan. Nah, nu dipake beratna Ibu Solihat gancang-gancang megat kalimah. Kumargi abdi tos janji sareng anjeunna kalayan abdi ngaraos kahutangan budi. Gereh anjeunna sareng raina nulungan abdi. Waktos abdi aya nu ngerem teh. Oh, kitu. Ibu Solihat semu mesem. Nah berat mana Karamlan jeung Kaden Somad. Tangtos abot Kakang Ramlan abdi mah berat dume aya tulungna ngabelaan Juju. Sumuhun walau Neng Julaiha lirih. Perkara pembelaan kitu cek amih mah teu matak jadi berat. Kahiji dumeh babarengan indit ti dieu jeung Juju. Kaduana pasti manehna boga rasa kahutangan budi. Teu kitu-kitu acan mah asa abong deui. Sedang manehna teh pirang-pirang untung ku urang bisa ditampa cicing di dieu. Jeung deui tadi Juju nyaritakeun geus janji jeung Ramlan. Janji eta teh janji urusan naon? Janji eta naon? Janji rek mawa kabur. Pokna Ibu Solihat bari rada ngarenyuh. Sanes janji kitu mi, namung janji pertalian hubungan abdi sareng anjeunna. Nah cukup ku janji bae Juju teh. Ibu Solihat bari netep sedeng Neng Julaiha teu ngawalon anggur melenguk siga nu bingung.
Cik sakali deui Ami rek nanyakeun. Sa nu jadi pilihan ku Juju antara Den Somad jeung Ramlan? Kanggo pilihan mah teu aya Mi. Anging kumaha takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Bener kumaha takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Tah ieu oge ku ayana Den Somad nanyaan kalawan geus aya tanda panyangsangna hiji kabuktian ditakdirkeun yen Juju kudu ngahiji jeung Den Somad anu geus yakin teu bisa ditolak deui. Najan Juju adug-adugan keukeuh peuteukeun hayang ka Ramlan oge moal bisa laksana. Malah dina basana laksana oge kuriak awak Juju ruksak anu hartina bakal nyandangan rumah tangga awet rajet. Sedang pikeun Ami teu hayang boga anak rumah tanggana abut-abutan. Naon kabuktosanana Ami tiasa nyanggemkeun abdi baka rumah tangga sareng Ramlan awet rajet. Moal gana-gana Ami wani nyaritakeun kitu lamun teu aya bahan pi awet rajeteun rumah tangga jeung Ramlan. Hade ku Ami dibuktikeun kecap nu dieu. Tah ieu ilikan bae ku Juju, tapi poma ulah dibuka hareupeun Ami. Lantaran bisi nimbulkeun teu geunah keur kana hate Ami. Jung bawa wae ka ditu ilikan ku sorangan di kamar. Ongkoh Ami mah geus tunduh deui. Ibu Solihat nutup carita anak bari ku siwel ngodok amplop tina jero kutang sarta digolerkeun dina meja hareupeun anak Neng Julaiha. Geus kitu mah leos wae Ibu Solihat ka kamar sedang Neng Julaiha menang sawatara menit mah timbulna teh jadi ngembang kado. Panoon menit teu sirikna teu ngiceup-ngiceup dipake neuteub amplop nu ngagoler dina meja. Amplop naon ta teh? Desi surat gitu gerendengna dina hate Neng Julaiha bari leungeun rada ngalalaper ngarongkong amplop ceug bae dicokot tuluy ngorejat nangtung geus kitu ngaleos asup ka kamar gek dihuk sisi ranjang disusul ku rumenghap narik napas bangun nu seunggah sarta teu leleda berai amplop dibuka ana breh teh horeng potret hiji lalaki kasep ngarendeng jeung hiji gadis nyerupana keur mejehna rumaja putri atuh leng bae Neng Julaiha ngahulang beungeut ngadak-ngadak jadi pias koneas sedang hate Ratu Tutunggulan leungeun anu dipake nyekel potret teh ngalalepar nepi kareup bumi alam asa poe ku ayana ningali eta potret. Duh Gusti Nu Maha Agung, Kang Ramlan lu mengisna hate Neng Julaiha bari panon teu sirikna dibuncelik-buncelik ningali potret. Malah lamun teu sieun ngagujrudkeun batur mah hayang ngajerit maratan langit ngoceak maratan mega yen sidik tetela potret Den Ramlan ngarendeng jeung gadis cantik. Badan Neng Julaiha ngadadak leuleus lir kapuk ka ibunan geus teu karasa deui cipanonna ngalembereh maseuhan pipi pating kareclak ngahujanan potret hate harendeg lain memeueusan teu sangka buah hate idamanana geus aya nu boga antukna teu puguh nyarasa asa dibobodo pisan. Kang Ramlan naha engkang teh tos nolas ngapilahinkeun ka abdi, naha engkang bet nyiksa kana batin abdi silih bela akhirna nyanding tresna abdi tos janji nu saolah-olah sumpah pada silih saksian ku bumi sareng langit kalayan abdi tetep moal ridho dipibojo ku nu sanes kasarna raga abdi alim digunasika ku nu sanes hakna kajabi ku salira engkang paripaosna diri abdi paeh jadi siit tina awahing nika abot nika cinta lahir batin ka engkang anu tos buktos aya jasana ngabelaan abdi bade tigebrus kana jurang neraka dunya namung buktosna salira engkang teh ngabobodo teu aya bentena mependek hate wungkul pahingan engkang nyebatkeun inggis ku bisi rempan ku sugan dipapantos ku biheung jeung palang siang teu dirujukan upami engkang bade mundut abdi kanu janten sepuh nyaeta teh bae kitu buktosna yakin engkang ngabobodo rupi leres miharep ka abdi kanyataanna mah tos aya nu kagungan fakta nu teu tiasa dipungkir deui buktosna potret engkang sareng hiji gadis anas abdi dibelaan nyangga panyiksa lahir batin tinu janten sepuh ku jalan tetap abdi henteu suka henteu ridho dipibojo ku Kang Somad. Duh Kang Ramlan abdi ngaraos handeueul sanes lumayan nyana-nyana baris pikieun mah atos bae abdi teh nolak kana pamundut engkang hoyong ngiring indekos di dieu teu aya hartosna pada sumpah oge
abdi teu kinten hawatosna kasalira engkang parantos nyumpahan anjeun anu tangtos engkang baris nyandangan mamala dabongan ngamabodo anjeun sanaos engkang nyandingan istri geulis kawanti-wanti rupina maninyeng celak lir bentang di langit cekas bengras lir bulan purnama oge tetep engkang teh nipu ngabobodo awak anak deungeun rupi maniso teh luarna wungkul janten belana ka abdi teh ukur mandang pujian teu aya hartosna engkang bebela pati oge. Ami api hapunten diri abdi lahir batin rumaos tos ngajaheutkeun manah janten yakin sanes apih rawuh amih nu lepat jelas abdi nuang kelang paingan apih nyiksa abdi beha karep dugi ka abdi nyangga kapidara horeng yakin sepuh teh weruh sadurung winarah waspada permana tinggal rumaos abdi lepat hartos mugi Gusti jisim abdi neda dihapunten rumaos bedang kanu janten ibu Rama rumaos abdi kajurung ku nafsu enggal ngalisankeun cinta asih ka Kang Ramlan rumaos abdi teu taliti atah sasar namung sakitu oge abdi muji syukur alhamdulillah ka Gusti yang Maha Agung teu enggal-enggal Kang Ramlan mundut abdi komo upami tos pruk abdi nikah lajeng di jalan pasampangan papendak sareng bojona atanapi upami teu acan yen ieu istri ditikah ku anjeunna nu hartosna masih keneh tunangan. Duh bisa kumahaun teuing abdi wirangna disisia di anjing-anjing atanapi di ublag-ublag awewe tukang rebut lalaki batur. Ya Allah bisa kumahaun teuing nyerina dicarekan lak-lak dasar ku deungeun-deungeun komo deui upami abdi nuju rawas-rawas rumah tangga sareng Kang Ramlan nuju pada ageng kasono lajeng istrina nyusulan dugi ka Kang Ramlan kabandangna teu sumping deui ka abdi panginten hirup abdi teh teu benten ti kembang nuju mangkak tur masih kaangse seungitna mah mani ditatap diusap diciuman dipusti-pusti namung saatosna ligar dugi kalayuna tos moal henteu paling-paling janten mamangsa carang karuntah dibalangkeun kana lombang pagulai sareng rurujit jelas diri abdi teu aya hargana pisan. Sanaos bari leres Kang Ramlan lepat ngabobodo ka abdi teu aya bayana salira engkang dijejeleh ku abdi sok sumawenten disebak-sebakeun mah teu aya panginten kana kitu malih ku abdi didoakeun pisan upami leres ieu istri nu geulis parantos janten bojo engkang mugi-mugi sing awet rumah tanggana kalayan aya dina kabahagiaan sawangsulna upami teu acan janten nu hartosna masih bertunangan keneh mugi-mugi enggal ngahiji kalayan sing leres-leres ngangken panutan lahirna kasalira engkang. Duh Kang Ramlan abdi mau hilap ka engkang moal hilap setenan kana jasana sanaos abdi parantos rup ku padung rap ku lemah kasarna kaurugan taneuh beureum hamo dibantun jasa-jasa engkang ka alam kubur. Jep Neng Julaiha ngagerendeung na teh jempe lantaran karasa dina ti corona asa aya nu ngagendok kahalangan ku picerikeun anu geus teu kawawa antupna geblog ngabebetkeun maneh kana kasur satuluyna ngaguk-guk cerik melas melis nyeri ku dua ku tilu nepi ka potret anu keur dicekel teh geus teu karasa deui celik bae murag ngagoler dina ubin sedeng Neng Julaiha cerikna asa beuki bedas sigana mun ngaguguk kana pangajakna hate moal teu mebet-mebetkeun maneh awahing ku ngarasahan deul teu sangka idem-idemanana baris gagal nu hartina patah hate. Puguh we nu teu nyaho asal usul nama saperti Neng Julaiha metak kaget oge atawa boga rasa teu ngarti ti mana meunangna Ibu Solihat nembongkeun eta potret anu jelas katinggalina ku Neng Julaiha mah Den Ramlan jeung hiji gadis nu sakitu geulisna meh sarua dina gagelisanana mah jeung manehanana. Ongkoh Den Ramlan teh ngakukeunana masih keneh jajakat teu acan bertunangan-tunangan acan tapi bukti nama geus ngadampingkeun anu geulis endah tedak kota bangun nu lungguh timpuh hade basa tapi pikeun anu geus nyaho mah babaku Nabi Amah najan harita teu nembongan ka Neng Julaiha keur midangdam oge memang api-api teu nyaho kana ayana eta potret
Padahal sanajan indungna Ning Julaiha bisa ngasongkeun eta potret teh tayalian ti Bi Amah nu asal-asalna manehna oge menang nimu dina teras basa isuk-isuk ngelapan kaca panto taksiran eta potret teh murag tina pesak nu bogana nyaku manehna diampihan serta waktu Ibu Solihat kacai dibikeun pisan atuh timbulna boga kakuatan sangkan Ning Julaiha putus hubungan jeung Den Ramlan nu akhirna baris ngajodo ka Den Somad. Eta sababna umatak Ning Julaiha patah hatena tina perkara ditembongan potret ongkohanan geus janji pakait ati turut pada ragra geus sumpah. Harita teh waktu geus nincak hampir pukul 10:30 peuting kaayaan di luar meuni sepi jempling matak nambahan kakeung kanu keur midangdam nepi ka panon barareuh teu ari balas ngaluar-luarkeun cimata nalangsa bea karep. Keur kitu aya sora di luar. Blig, blig, blig. Di luar kadenge sada jalma lempang gublag geblig. Atuh jap Ning Julaiha ngadadak midangdamna teh jempe. Kantun ratugna hate di barung ting puriding bulu punduk dumeh ngadenge nu gegebligan di luar. Jempe sora anu gegebligan disambung sada anjing ngagogog meuni manting. Serbat kaditu serbat kadieu sakapeung les sorana teh hawar-hawar sakapeung asa beuki deukeut teu lila kadenge sora nu ngetrok-ngetrok kana panto. Atuh kaayaan Ning Julaiha beuki ngadeg-deg teu puguh rarasaan sedang batin geus neretet ngandung curiga yen moal salah tina taksiran nu keketrok kana panto teh jalma jahat nu matak harita batan daek kaluar ti kamarna mah anggur ngadedempes bolo lampar hayang muka panto cacak rek ngebejaan nu jadi bapa oge rasana teh meni berat pisan tapi nu ngetrok-ngetrok kana panto teh akhirna mah jempe disangka mah geus eueuh padahal harita dua jalma geus nyampak di tengah imah gawena ting rarindat malah tuluy mukakeun panto kamar Ning Julaiha pisan anu harita keur ngagojod disimbot sedeng panonna mah masih kucap kiceup. Atuh puguh we ruasna teh lain dikieuna pamiarsa eukeur mah teh loba kasieun sedang ngareret ari bray panto kamar muka kalawan sidik aya jalma asup dina kaayaan rupa matak pikasieun jabati beredegel teh rupana oge barewosan sarta nyaroren bedog ujug-ujug serepet jeleng luncat hareupeun Ning Julaiha. Rasakeun namun garo jang ieu paragatnya ba maneh cuk nu saurang bari ngungkulkeun bedog manco pisan kana tarang Ning Julaiha. Komo kitu diancam ku pakarang cacak kuning ngali rupa jeung dedeganana oge matak pikagilaeun jadi borora hayang ngajerit teh nu puguh mah asa geus keplas di kadek nu matak kajeun cicing. Coba ringkos badana euy. Pokna deui bari ngareret ka baturna sarta teu leleda karawak bae ngabebekeun spray dipake ngaringkus Ning Julaiha kana ranjang kalawan sumut di jejelan lamak. Geus rengse ngaringkus Ning Julaiha kojengkang jalma jahat teh kaluar deui tuluy asup ka kamar juragan ganda reket nu saurang muka lomari sarta ngukud barang-barangna sedang nu saurang deui ngajaga lantaran bisi hudang. Dikeresakeun peles kayu putih murag nepi ka ancurna ragrag kana ubin taksiran kagusul ku pakean atuhnya juragan ganda ngadadak bentak lantaran asa kageungkeun ku nu sora geprek arinya bentak ari gebeg hatena ngagebeg satakerna dumeh ningali jalma ngajegak gigireunana bari nyanyakel bedog anu teu jauh tina sangkaan pasti jalma jahat. Ku ayana ningali barang-barang nuker dikukud dina lomari juragan ganda geus teu mikirkeun kana pikabitaeunana lantaran berat kana dunya manehna lah-lahan jalma nuker ngajaga dirina teh dijejeg bareng jeung ngoreja tuluy nyusul tepus pereup nu katuhu diembat cekuk nu dipeupuh teh ngaharekeng badana ngalagedai jorelat seak nu tas ngukud barang-barang teh narajang bari nyabetkeun bedogna meninga kurilap kasinaran lampu listrik lep juragan ganda rikat ngelokeun sirah hiu pereupna ngabanting ti gigir maksudna rek ngabentur sirah jalma jahat ngan bae manehna oge teu eleh rikat gancang dongko corelat siet bedog rek nyabot cangkeng tapi teu wudu juragan ganda cukup rancingeus ngagentak badana ngahaja diragrageun sakilat ngarawe lepas kembang seak pro nimpah
karena bincurangna jalma jahat. Atuh puguh we rada lumayan tumerap teh tulang bincurang asap potong tuluy ngedaprak sedeng bedogna teh kuat ka meceleng. Ngadenge nu dogdag Ibu Solihat ka Karang Orejat ngan bae teu bisa turun tina ranjang sumawona ngajerit lantaran kaburu jalma jahat nu pangheulana meunang meupeuh teh gentak ngorejat. Mireungeuh Ibu Solihat hudang teu antap warah ujug-ujug cebet wae nampiling. Atuh jadina teh Ibu Solihat ngejengkang ka pidara. Sebrut juragan ganda narajang kanu tas nampiling Ibu Solihat ngan teu hasil lantaran lawana rikat luncat ka gigireunana juragan ganda. Kilek juragan ganda malik beri awakna dongko lantaran karasa kana lebah puhut ceuli. Angin ngahiuk mere ciciren aya pibahayaeun. Anu tetela kareret pisan horeng bedog diembat arek nyabet beheung atuh lap sirahna ngalalap sedeng bedogna ngoleweng bareng jeung ngolewengna bedog pereupna nu katuhu teu mis deui asup kana kakemplong lawana. Oh cenah bareng jeung ngageblugna badan lawana sarta teu dibere minge deui kalawan wawasana juragan ganda kabilang cukup. Waktu lawana keur adug songkol teh tuluy dirontok. Derbahe galungan teu beda ti puyuh diadu kulitik blak badan lawana ditindihan bari beungeutna dihancak ku peureub kurinjal plug juragan ganda jadi malik ditindihan beheungna dicekek ku sabelah sedengkeun leungeun lawana sabelah deui keur dipake nyekel peso blati saha bles-bleseun pisan rek ambles kana dada. Najan harita kitu tetep leungeun juragan ganda nahan leungeun lawan nu dipake nyekel peso kalawan ngaluarkeun tenaga anu dipol. Sangkan ulah kabararangan ku pibahayaeun nu geus ngancam ragana. Untung juragan ganda panjang elingan manehna aya akal sukuna dikaelkeun kana beheung lawana atuh badan lawan jadi ngalageday nepi ka ngaguliti ka gigir sarta kesit juragan ganda malik nindihan deui leungeun lawana nu keur dipake nyekel peso teh hantem dipeupeulkeun kana ubin atuh pluk bae murag sarta leungeun juragan ganda nu kenca ngarongkong peso maksudna rek dipake males malah geus karongkong pisan. Tapi tekuhan teu najan suku asa potong oge jalma anu meunang ngabajig bincurang na teh ngaradak cengkat lumeh ningali baturna geus cicing dina pibahayaeun manehna gentak ngarongkong bedog seak narajang ti tukang beri cuma bedog geus manco rek nobros tulang tonggong. Agan cenah sora awewe ngagero ti lawang horeng biamah ka Karang Ngurunyung maksudna rek nempo anu pating galebrug di kamar ari lol teh mireungeuh dununganana galungan ku ngadenge sora nu ngagero juragan ganda keur ngancam lawana teh ngadadak ngaliuk anaret ka tukang congo bedog geus nyarandog kari sababaraha senti deui rekat ngagulitikeun maneh ka gigir blak nang karak bengkang sedeng lawana narik di bedogna ngarobah posisi rek ngahanca tarang kulitik badanna juragan ganda gugulitikan atuh seseukeut bedog jadina teh ukur narok ubin mani ngaburicak di jileuseuna. Sok sanajan juragan ganda nya oge cukup kawani ngayonan lawan da puguh sakuatna tenaga saurang ngalawanan dua jalma. Tur itu mah kasebut jalma jahat wani kana korban patina sanggup yang hareupan panjarana sedeng juragan ganda ukur ngabela dunya bari jeung lemor katambah-tambah tanagana geus leuseuh. Waktu ngagulitikeun maneh teh sasat geus kurang tenaga barang rek ngorejat kaburu eleh seukeut panon lawana nyeredeg bari pereup nu sakitu badagna jeung kekerna teh ngabentur sirah mangkaning dibarengan ku tenaga lain bantrak-bantrakeun. Akhirna juragan ganda ngajengkang tonggong nemrag kana tembokan munasabah pisan sajabana ti sirah ulang asa bejad teh tulang tonggongna asa potong nepi karek cengkat ngadadak badan asa berat. Kumaha sia babi sentakna jalma jahat bari ngahembatkeun bedogna nu maksudna rek narok tarang ngan kaburu juragan ganda ngagiwarkeun sirah dari obah jeung badanna mah teu bisa sasat geus kurang tenaga tea. Tapi danya kitu pamirsa geus tariking kudu apes najan seseukeut bedog teu keuna kana tarang oge akhirna mah teu burung hasil. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.